loba yang minum kopi. Asa keke wae nya hirup teh nya. Lah ngeunah ieu kopi pik. Kumaha? Keke wae hirup teh, bosan. Jenuh heueuh. Asa eueuh naon nya euy. Soe kieu we. Jangan hibur urang mah supaya teu jenuh teu bosan ataupun teu galau siga batur heueuh. Geus tetar ucingan jeung urang gadek. Sok kumaha. Kunaon Ken Arok bisa kawin jeung Kang Dedes? Yang geus jodoh na meureun. Lain. Naon atuh? Aya di teu. Naonnya? Dijodohkeun gitu. Piraku siga zaman Siti. Lain. Terus naon? Heueuh da eta mah hirup zaman baheula. Lamun hirup di zaman now mah meureun bisa kawin jeung Dewi Persik. Urang aya deui Sok naon? isuk-isuk di dapur, beurangna di kamar, sorena di teras, peutingna baik di ka dapur. Naon tah? Kucing. Kucing lain. Tuh. Aya deui weuh. Naonnya? Taluk ah. Aya nyaho jawabanna kompor. Sahabat kompor. Kompor urang nya kumaha urang aya dibawa ka mana ge da moal aya nu nyarek. Tah boy, urang ge boga ye. Naon boga hutang di dinya? Lain atuh boga tarucingan. Oh, seganten. Lain boga. Naon kumaha? Nya, Kela kalam atuh. Mengeunah urang udud hela we. Aya bisa mikir, lancar mikirna. Kalam. Geus. Geus ngeunang. Kumaha? Iya. Aya tuh cak-cak ya nya. Heeh. Bukan galulut. Heeh. Iker nonton. Heeh. Tah, nonton teh murag. Kunaon tah? Nu hiji anu keur nonton murag. Keur ngahulang siga nama. Lain. Kalaka naon deui? Naonnya? Naon atuh naon? Tebak. Bukan nonton teh saking kuramena nungguan eta gelut. Heeh. Tepuk tangan mana Bro. murag. Kop. Kela. Naon kala naon? Orangnya boga deui tetep cingan atuh. Keur aku boga utang. Oh, sok kumacing urang aya ngadenge. Nya. Heeh. Naon sababna? Orai teu boga suku. Tapi ditinggi loba sukuna. Titinggi loba sukuna. Orang itu bukan suku tapi titinggina loba. Da emang di dituna. Ti lahir di dunia ge geus teu boga suku. Lain, salah. Tenginya meureun ka baturana. Kira aku suku bisa minjung. Oh bisi we ka bodakna boga. Moal aya. Taluk lah, urang mah taluk lah. Tah, jawaban teh nya. Heeh. Pas pembagian suku, orang itu datang. Kena hoream. Ah, goblok. Geus moal nyambung ngobrol jeung maneh mah anjing. Lieur aing. Geus